nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Teu kadeuleun ku masinis. Teu kadeuleun batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleun. Jadi tama dua macam, ima jadi duit wa ima teu kadeuleun. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleun bisa maling batur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tama dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab, kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, deuk balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mah apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu mentah sama gua. Ke polisi. Sial dah polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan parati jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah dari negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye. Saya kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Aku teh mau dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mah ngan hayang sugi blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tah matuh. Nah, buka ku urang, Bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya enggak batu. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu. Sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui teu dek jadi cekina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol teh dipijeun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleun ku masinis teu kadeuleun batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleun. Jadi tambah dua macam, ima jadi duit wa ima teu kadeuleun. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleun bisa maling batur. Emang siapa pikiran gitu aja jing. Cuma teu dibere ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleun deuk maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nah iyalah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelar-gelaran naon kadang-kadang. Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SGG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sakasa SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu. Eueuh anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Eueuh anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Eueuh anu nyaho illa hu kecuali Gusti Allah subhanahu
wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud lu 7 teh kudu napak tarang. Koduana 2 dampaleun, nomor katilu 2 dengkul, nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab make amamah make udang-udang set ka dieu make udang-udang make buntut tah dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ieu teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida nu make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe lu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisa pamalingan ge bisa salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal muroi moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema tah ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik nggak jago nah eta jajawaran kajeng kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nu ria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas tah budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng ka dieu meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas ieu kumaha ngahokeun ikhlasna dia hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta dituduhkeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan
pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk jelema suserian sorangan bae nyaho urang kuna mabok kepayang nih budak emang kuna aing ge paheula kos kitu tuh ya oh ya terus sarua bae jelema susu putar susu pamalingan ya budak emang budak aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu matak layaripul wali ilang wali moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajenengan lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mak kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ke kanyahoan tina diuk biar tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kurang itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digidit bae kitu kurang ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu sakajana geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gawe nu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencamet tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat kanjing nabi mah nyahoeun jadi dibere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat kanjing nabi nyahoeun jadi dibere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra kanjing nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaanna gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka kanjeng nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang itu kene wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage nah iyalah eueuh nu nyaho kan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tata mafatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari cikangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah mal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak hudang teh hudang begitu hudang teh baik jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing dek dilaksanakeun oh boga rutin naon kantor oh boga rutin naon pasar oh boga rutin naon pabrik oh boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat malah yang gitu begitu hudang
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli ma'rifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu maripat kunaon teu boga rencana nya nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarana datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui begitu hudang nya teh rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu bari jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu bawa ka grogol. Nah ya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Nu nyaho naon nu aya di jero rahim awewe bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna eueuh nu nyaho ta nu di jero rahim kecuali nu mah gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang teh eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang lah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae bae tambang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi ku malaikat tuh dua piceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye subuh centrang deui kurang geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajian kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun kadinya supaya ulah hujan sakala hujan bae bae ini hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cek ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat bae geus sempak ambaleh di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah tetap hujan bae cak Gusti dek dihujankeun bae nu nyaho ya Allah ya kan la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna
secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung, secara sadunia berbagai negara 5 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun, aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun, aya sabaraha kuda Allah nyahoun, aya sabaraha kitu embe domo kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu ye ancepkeun ka jero hate plakeun kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing nyahoun pamajikan aing nyahoun tumak nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun sirem nyahoun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri deui di samping nyahoun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan dipanjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoun kabeh mata urang boga kayakinan ieu jadi wali boga keyakinan aja ya Allah wajah nyahoun sasal nyahoun mah izin urang ka Allah izin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV izin ya picen TV ganti nu gede izin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar izin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantap waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoun lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuan diu rapi dijebur gegera Allah nyahoun biasa batur teh nyahoun Allah urang mah lain guriwang wih siapa gede ama tuh ya belaan udah ngadu nu kosi itu oh kan Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyaweun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyaweun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut mimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh madak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta terus gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang dijarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir mata disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal Pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula leutik maka ditu teh nae gete ku ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji ge mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus kahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoun Gusti Allah luasna laut nyahoun jerona laut nyahoun si laut nyahoun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoun iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mana geja ku Gusti Allah nyahoun dikajaokeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar deuk tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh juga gerebegan dah lain naon beres ngala wudu na bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encat datang kabar encat usolli Allah berebek jinaonnya
inget ulah baru keur tadi pae aja bae diuknya na eta ai salat masjid ai diuk mah coba ke kanu borangan ya les ya kos mungkul ngaku sia terus kita salat masjid Allahu Akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani kok set tes ngopi biasa kertek kemana sih dia atuh salat bae atuh aya diuk benang tangan segala ka juri ka dia sia ai wani mah kaing ngaroko deui keluar di dalam jauh naon kudu aya salat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyawan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak jasa tah kuntil anakna teh dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk tuh kunti anak galak momonon juri galak jasa tah asal liwat ka dinya galak tah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ke handapeun panggung hees nyana mah teu nyahoun berata yuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek jangan sepi ye geus cancan ya barang deuleu jam 3:30 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta eta sieun tanyana tah sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh geus tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae ka dongdong sabadeg ieu pokona kunti anak jurig segala naon babok ku aing mah geus geus dikieu-kieu bae nya leuleum baheula cek cenah teh wani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini deuk gising lakur jasa atuh pada ini mah ruang gerewig bukna ge ruang gerewig aja sampingan dikadiekeun doang ban kabeneran aja nyana sok mamawa sapu ban kieu kadel aku saya iya kuntilanak dibabuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan deuk nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal ka dongdong lah buak lumpatnya datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah teh babaturanna mangi kunti anak aing babuk ku aing leh beres geus dekap iheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cak cenah aman teh kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul deuk dibawa ka rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jangan teh. Hikmah ke mana? Ke rumah sakit kunaon gitu, dibabuk jurig, jadi nini ge ku nyada pajar dibabuk jurig. Cek santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah geus. Ucing. Allahu Akbar tengah penting. Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajen kuku mah ge jurig ieu mah hatana geus kitu bae panu borangan mah geus lah jurig kajen kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna an ketep-ketep bru hees deui lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman geus isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kursa-kursu kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang kersek-kersek asa leumpang kersek oh cak anu keur penting teh ieu goreng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entar teh kudu borangan-borangan geus udang penting yes kamu tuh asalnya lah terus tuh kudu borangan cek kieu ge moal ayeuna naon Allahu Akbar brek leh moal ayeuna naon eta kayak pocong lah lain dah mah prak dibukain hehe gitu je pocong beneran tuh duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang, eta teh setan teh ngagerakeun Allah, urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireu maupun orai atawa jurik sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kurusieun sieun. Mata kahli Allah mah teh kurusieun. Begitu datang urang keur cicing ibadahat aya setan, aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan. Nek naon sia ha? Nek naon sia ha? Tuh, lamun digalakan setan sieun, lamun urang sieun setan seuri. Ha, sieun ka aing. Dilalaga deui sia ku aing. Mantap geus, urang lamun salat dipenting siapkeun golok. Yang naon cek pamajian saya setan. Pencit ku aing si setan. Oh, setan sia lah. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut, sabaraha jerona laut, luasna laut, sira laut, kateri-teri sabaraha miliar, triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah, nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2 katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeus ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun, sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi, deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah, deuk kurang kumaha tah nu mantek tancapkeun pelakeun ka nyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot, tak yakin urang. Oh eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai laut di bangawan di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag, iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun letik, daun panjang, daun letik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi, Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi, lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae wacaang buah henteu, tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa. Mata ka bahasakeunana fi zulumatil ardi, majaz teh zulumat di mana bawatin. Nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi, di lapisan ka hiji, lapisan kedua, lapisan katilu, lapisan kaopat, datang ka lapisan katujuh Gusti Allah hafaleun. Nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur, anu nonggerak di luhur ka bawah ka cai ke jero, ka bawah ka terus ka jero teh tela terus lapisan ka hiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroana nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah. Naon bae nu aya di jero bumi? Ieu hasil-hasil bumi, potensi-potensi bumi. Aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun, aya logam di jero bumi urang teh, logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek tade siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah. Wala batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun. Nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah. Icep urang dikanyahokeun, denge urang dikanyahokeun, tah ieu irung urang, tah irung urang, napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen,
ieu teh hawa ngaranna. Urang teh didamal ku Gusti Allah tina 4 unsur. Hiji unsur ardu, 2 unsur ma'u, 3 unsur nar, 4 unsur hawa. 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana. Jelema di jero cai teu paeh, jelema di jero taneuh teu paeh, kumaha Allah bae. Seudeuh biasana di mana meuleum paeh, dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kerek di jero seuneu, malah mah tangkal tatangkalan darah di jero seuneu, maha suci Allah. Tama urusanna urusan adat. Jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh Gusti. Cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim. Awas ya datang ka haneut bagi bahaya sia sana. Boro-boro meuleum haneut bae teu meunang. Seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae. Non Toshiba AC. Tiis sagala datang ka kerek. Di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi masya Allah ngarundai-rundai ka Kanjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuz nah ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jah Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu Gusti geus teu kudu laporan ka aing aya naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuarina retek eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain cerita papan bor budak SD teka deuleu cak Kanjeng Nabi tungtung papan bor teka deuleu cak Kanjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kanjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kanjeng Nabi tah penahna datang ka kuarina retet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat kekageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tak eta geus di Lauhil Mahfuz mentak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin ieu malaikat Israel mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideugkeun bae kalau malaikat batu dibere segala rupa deuleu kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia deuleuh deui jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna aja beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleu kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug mun matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih da teu salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik ja teu salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu sia anu salah berarti turun careurik atuh jadi jeung cerikan ge moal hirup deui
kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat semua paeh mangan sakali doa blow on sia mah kunaon ceuri cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lauhil mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggam roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sifatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari keluarkan teng ruhul hayat teh ya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kanjeng Nabi. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhul tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takut situ nyalah wa huwa alladzi yatawaffakum bil lail ruh tamyiz dikeluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui mata cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu henteu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah henteu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bilail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh ka kicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun majarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mempegan nyacagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum nu kaluar tina ka nyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna deui mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kudu naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggut segala rupa hirupan hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang
Eta teh coba Ashabul Kahfi pan begitu muksamina tamli homatun saribun usdun manus kapali atatun skitmir eta barang hudang teh nya handeul je beungeut sia kitu amat cekna sedangkan rasa anangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis buku siage emang aing panjang atuh panjang kira rongkom kabeh teu ji ke urang teu garti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bangki karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun Gusti Allah. Ike kira Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi prawe asan ke bakal asana nu kolot momal kaburu. Aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek mah. Tetep bae. Tahi kabeh kaluan tidak kanyaho Gusti Allah. Masyaallah. Dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Hirup deui. Tina sare hudang. Ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha? Liuqdo ajalum musamma. Dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal. Aya nu datang ka 20, aya nu 30, aya nu 40, aya nu 50, aya nu 60 tahun. Tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang hees hudang hees hudang hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah, diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah. Meme datang ka ajal, kitu bae. Summa yuqdo. Liuqdo ajalun musamma, jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun. Beres eta karak dicabut ruhul hayat. Paeh beneran geus datang ka ajal. Lamun geus datang ke ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae. Mun geus datang ke ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh. Geus datang ke ajal mah nu boga rumah sakit tage modar. Ulah ku sebab jara boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh. Is dead bae. Paeh bae. Ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat, tambah sakadar syariat. Endek, mangga, henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui. Asana eta mah sakadar adat doang, janur sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kira kata golek papaeh. Pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat. Anakna ngajulan kalapa bapak nama anu muriang encan modal namun bisa diojol kurang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusawarahkeun cak malaikat ieu geus dideuleukeun di lauhil mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya aya nu incuna ti heula bapak kolotna encan modar-modar incuna ti heula bapak kolotna kirim basa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kieu lah kreditan teu kabayar aceng mau lawak aya hayang paeh kos kitu tah mah. Nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun, dihudangkeun. Berang peuting hees, berang hudang. Liuqdo ajalum musam. Datang ke ajalna. Paeh. Geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus. Paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh. Mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui. Atau aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta kabeh ulah modal jang modal bae Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia teh geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus paeh bae kabehan ge geus paeh apa selesai urusan teu paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik sanggeus babalik lain sakadar babalik summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi deuk ngaheula kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga tambah beusi urang ngahelak ye pan Gusti jasana henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima raqib tukang karung Gusti Allah doaku
naon Gusti ya ngahelak coba bukuna bekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu ta eta paneta tata nu atid da ieu tah poe minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan sia tah mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sia deuk kahelak kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh ya lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang kicep dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah no masalah no problem oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun ulah sok diganggu-ganggu nang Allah coba teh nuduk hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santes mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser ku sahabat dikeukeun deui katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bae mah urang leleson heula cek Kangjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang di mah nyaon eta leleson sih teh nyaho lah pokona leleson bae heulan lah istirahat teh langsung ngampar Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula wahai para sahabat lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikan besi ke waktu subuh kula hudangkeun geus bebeja lain dirarasaan sampai tas perang mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kuntak kiting bae ngan oh sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi saya lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kudu nama gujag gijignya na ge sarua diuk barang diuk heuai reup hes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes yang Allah ya Allah anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebal di subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kula ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua ada jasa mangga nya na gujag gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat di antarana Abu Hurairah dah nya na diuk doang nya na ge pan sarua capek diuk nyala der PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh aduh untuk subuh ye tina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget jana luar ieu jam sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heulanan hudang hampura tuh ulah waka hampuran hudang heula kabeh hudang isina nya kurang kireum geus atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees ka cak Kangjeng Nabi hees ieu meunang Gusti Allah hudang meunang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mata kurang cikupa ngeunaheun wae ge ke subuh-subuh teh doraka ieu aya catetanana di Kangjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwal ladzi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun dihees tuh suara sapeker di masjid kaceli urang kaceli guys malah make beker segala supaya ngirining HP dipasang remote HP mati tot beker kering nu adzan ya Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditipat
Tuh udah gudang jam 8 aja di keluar izin pan karena lagi kiai pan aya ka izin ustad itu biasa nya ngarupa kos tuh geus aca sorban biasa diuk kopi cek majikan geus salat ancan ya ieu cek majikan bingung haji geus salat ancan ya jarang rasan ancan itu tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya agak geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat haji batas suatu wiridan deui blek deui bahes lah pokona geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan meureun nya gitu jadi geus langsung tas subuh teh ka haji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun mereka budak langsung ke kamar blek deui cak pamajikan nya asana teh tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana urang sare kemudian urang teu udang teu dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu ka dia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang naon salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia ya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana orang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan berarti kumaha mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan nu geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah teu ko Persis mah teu iya aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu Akbar qada bae biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak cek anak kok duha make kumaha mantak aya anak kahandapkeun Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa nih cek anak pun Allahumma hdini teu naekeun urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah iya lamun ilmu Allah ditancepkeun ka jero hati urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teh kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tumak jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antara makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang izin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai tidinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kumaha ge izin jasa geus iring-iringan kumaha ge izin bae deuk babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantap fana fana ngaranna dina ilmu Allah jadi nyana teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat dideleukeun ku Allah bae berani neuk kumaha coba neuk berani nah eta teh lamun geus berani maksiat dideleukeun ku Allah
mun poho berarti poho ka Allah goplah. Nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede, goplah teh dosa gede. Dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa. Urang mah pan urang mah ieu urang mah ngan sakadar awak, mun mabok kabair, zina kabair, maling kabair. Goplah ka Allah mah teu kabair lantaran urang mah makom syariat. Ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair. Masya Allah ieu teh ayana dina naon? Dina nafsul ammaratu bisu. Tiga ayana ti handap ka luhur, nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, al-goplah, al-godob. Ka eta. Nah iyalah be ka be lamun urang ku goplah be kalian urang turun. Ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung, keur diuk, keur kumaha bae. Iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi. Waliullah mah sungut keur caritakeun syariat, batin ka Gusti Allah, boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah, kicep nang ti Gusti Allah. Pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta. Engke bisa tilu dimensi. Mentak disebutna ge aya indra keenam. 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam. Di tangan kuku mah ge moal bisa tama eta mah fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah. Mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah, ibadah ngeunaheun jasa dek jam sabaraha bae di mana bae, teu kudu di masjid, teu kudu di mushola, teu kudu di majelis taklim, ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah. Urang mah aya salat di masjid, mun teu ka masjid teu salat, aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu salat acan lah cenah teu kaburu. Ieu Allah emang aya di mushola, emang Allah ada di masjid. Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana. Asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti mual pecat tina zat. Layan fakwa di zat. Nah lantaran sifat mah makoma bigairihi. Lamun zat makoma binafsi. Manya aya sifat pisah dina zat tak mual aya. Nah numantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar. Nikmat zikir geus ngeunaheun. Geus aya dina ilmu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Komo aya cau mah. Blon tama zikir kos gitu mah. Nah, dikajawakeun ku Allah, urang lamun dek ngaji henteu karena Allah isin ka Gusti Allah. Urang dek silaturahmi ngariung, urang butuh berkat teh jipan Allah nyahoun mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoun. Isin. Mimiti isin al haya'u minal iman. Isin naik jadi wali Allah. Cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sinar ma'rifat ku Gusti Allah sehingga urang mengenal ka Gusti Allah, khususna tina ilmu Allah nu ieu, umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna, tina sifat-sifat Allah nu lainna, sehingga urang boga rasa deukeut ka Gusti Allah, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.